Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, sampurasun. Kumaha murid-murid ibu sadayana sehat. Mudah-mudahan urang sadayana aya dinu kaayaan sehat walafiatnya. Amin. Tepang deui sareng Ibu Abila dinu pangajaran bahasa Sunda di kelas 1. Tah, satu acan urang ngawitan, urang baca Bismillah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Dinten ieu urang masih dinu pangajaran genep. Dinu tema lingkungan sehat, bersih, tur asri. Submateri dinu pangajaran genep nyaeta anu bakal ku urang dipelajari dinten ieu ngeunaan nyaritakeun gambar sareng nuliskeun huruf tegak bersambung. Mangga ku hidep dibuka kaca 58 titenan gambarna. Nyaritakeun gambar. Teh ku hidep caritakeun kagiatan anu aya dinu gambar. Teras jawab pananya di handap ieu. Tah, di sini ada gambar, silakan diperhatikan gambarnya. Sedang apa? Siapa saja yang melakukan pekerjaan di dalam gambar? Silakan nanti dijawab pertanyaannya berkaitan dengan gambar ini. Ngajawab pertanyaan dumasar kanu gambar tadi. Nomor hiji, saha anu keur sasapu? Siapa coba? Ya, Agung. Sekarang yang kedua, saha anu keur ngangkut wadah runtah? Siapa yang mengangkut tempat sampah? Ya, betul, Tia. Sareng Weni. Nu katilu, saha anu keur ngoret jukut? Leres, Marwan. Anu kaopat, naon mangpaat eta kagiatan teh? Sanu tiasa ngawaler? Siapa yang bisa jawab? Iya, lingkungan sekolah jadi bersih, ngalatih kerjasama, padamelan enggal beres. Nah, jadi nomor 4 itu maksudnya apa manfaat dari kegiatan yang ada di gambar cerita tadi, yaitu membuat lingkungan menjadi bersih, terutama lingkungan sekolah. Yang kedua, melatih kerjasama antar siswa. Dan yang ketiga, pekerjaan kalau dilakukan bersama pasti cepat selesai. Ayeuna pertarosan nu kalima. Ari hidup di sekolah sok bebersih tara. Apakah anak-anakku semua di sekolah nanti akan bersih-bersih? Karena sekarang kita masih belajarnya di rumah, belum bersih-bersih di sekolah ya. Tentunya pasti suka. Jawabannya osok. Bagaimana? Sudah bisa ya semuanya? Yuk kita lanjutkan. Selanjutnya, nyalin aksara, menyalin huruf. Pek baca ku hidep huruf-hurufna salin sing alus dina buku pancen. Silahkan dilihat huruf-hurufnya lalu disalin oleh kalian dengan baik. Seperti ini ya yang ada di kotak merah, contoh B, B, C, C, seperti itu. Seterusnya silahkan diikutin tulisannya. Nah, anak-anakku semua bagaimana pasti bisa ya mengerjakannya. Silahkan berlatih di rumah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Mung dugi dewae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.